Syekh Nawawi Tanara, ya Allah ya Rabbi, Syekh Nawawi Tanara muridna lain lalagan jara di ulama nu kuari di Indonesia mayoritas ya murid Syekh Nawawi kabeh. Kitab nu diaji kitab Syekh Nawawi. Murid-muridak kamari kula zarah. Kamana tuh? Ka Mandalawangi. Kamari kok pengen Kiai zarah ka Kiai Muhammad Yusuf. Nuku kula ditetah-datangan makamna melalui Kiai Jamal kapanggih aya di Mandalawangi. Emang saha eta? Kiai Yusuf teh anu ngahadaman Syekh Nawawi nyekelan Al-Qur'an. Syekh Nawawi na Al-Qur'an mararati. Anu ti Mekahna ka dieu pernah hiber. Hiber ti Mekah ka dieu. Lain lalagaan kan. Mun haji pede hiber ragag. Kula usul ke malaikat, ragageun. Ulah kena aya. Nah, emang kumaha kitu lalakona ya. Syekh Nawawi teges ngarang sababaraha kitab, memeh ngarang tafsir Munir teh Syekh Nawawi de kunjungan ka 17 negara. Masyaallah, zaman hese dunia nyana geus kunjungan ka 17 negara. Di Mekah teh deka Mesir, deka Yordan, deka Palestina, ka Israel, deka Syria, deka Yaman. Masya Allah, zaman hese himahna pohara jas Syekh Nawawi lantaran engke lamun nya ngarang tafsir teh nyaho lebah bahaya, teh nyaho nyaritakeun tentang kisah kaum Iram, kisah kaum Kangjeng Nabi Soleh, kisah Kangjeng Nabi Lut, kisah Firaun. Engke lamun teh nyaho engke kumaha nyaritakeun tafsir anu mantap. Coba ya nyaritakeun Kangjeng Nabi Yusuf, Mesir berarti Firaun, Mesir berarti nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa, Israel, Palestina berarti Aqsa. Mantap dijajah heula ku Kangjeng Nabi ku Syekh Nawawi memeh ngarang tafsir. Abeh jelas ke tafsir. Masya Allah. Tiba-tiba ya instruksi ti Al-Azhar, ulama-ulama ti 17 negara hayang kapanggih jeung Syekh Nawawi kumpul di Al-Azhar. Al-Azhar teh 1000 tahun sebelum eta geus aya Al-Azhar. Lain lalagaan Al-Azhar memang kumaha kitu. Tibah heula Al-Azhar. Imam Syafi'i Al-Azhar, eta nu kabarah dia Imam Syuja'i Al-Azhar. Wah beh, Al-Azhar baheula mongkos kitu. Lain lalagaan. Nah, ieu aya instruksi, aya surat kudu dibawa Syekh Nawawi ka Mesir dipenta pertanggungjawaban karanganana hayang nyaho ieu jelemana kos kumaha lantaran karanganana pohara hebat amat. Karangan-karanganana ieu bilagah amat. Urang mana ieu Nawawi Al-Bantani hayang nyaho kos kumaha jelemana. Coba cari nyaritakeun langsung Syekh Nawawi kos kumaha panggil kutu 17 negara. Langsung datang utusan ka Syekh Nawawi. Syekh Nawawi na geus rencana dek berangkat ke 17 negara. Berarti Syekh Nawawi geus nyahoeun aing bakal diondang matak sakalian. Eta hebat Nawawi teh kos kitu. Masya Allah. Sekretaris Syekh Nawawi di Makkah teh Kiai Sukari Petir, kakana Kiai Samsudin. Ari ieu ngaranna Muhammad kitu tah ieu teh hadamna Muhammad Yusuf teh hadam tukang lamun aya naon ka Syekh Nawawi aya naon sen bari ngaji terus we ngahadaman Syekh Nawawi. Padahal Syekh Nawawi mah teu hayang dihadaman tapi terus we ngahadam. Akhirna kapake ku Syekh Nawawi berangkat Syekh Nawawi ka Mesir ndek nyumponan panggilan dunia, panggilan ulama dunia di Al-Azhar. Di samping ulama-ulama ieu raja-raja saat eta hadir kabeh dek menyaksikan Syekh Nawawi. Nu diajak ku Syekh Nawawi ya Muhammad Yusuf hadamna teh eta bawa tas gitu bawa. Ki Sukari mah kebenaran henteu diajak duaan. Berangkat datanglah ke Mesir. Geus datang ke Al-Azhar, cek Syekh Nawawi teh Yusuf kades ya. Jubah aing pake Gus Yai. Nya tak engke sia lamun dipanggil Nawawi Bantani sia tampil. Aing hadam sia. Cak mah we kitu amat ulah ngomong geus kitu wae sia. Engke kumaha tuh engke kula geus sia aing di jampel. Cak. Jadi pinter.
Eta Muhammad Yusuf dijampe jadi pinter. Coba-coba kuari anak orang jampe ku Haji Pendi nggak bodohan. Nu tadina talar ikroh henteu. Ulah coba-coba. Jampe teh sing ada jampe. Langsung settingan Syekh Nawawi. Maksud Syekh Nawawi urang aing embung kanyahoan bahwa aing Nawawi. Embung kanyahoan geus sia bae. Batur mah ulama internasional embung kanyahoan. Urang mah nu lain kiai ge bogana boga kartu nama KH. Malah memberi profesoran gitu. Sebelon jasa emang urang mah. Lain kiai ge wayang ngariung mah aing kiaina. Aing kiaina abe berangkat gede. Masya Allah. Syekh Nawawi embung. Langsung datanglah ke Al-Azhar dieu. Syekh Nawawi mah dilawang ge hadamna. Ini siapa? Saya hadamnya Pak. Panggilan pada Syekh Nawawi Al-Bantani supaya maju ke mimbar untuk dipinta pernyataan tentang karangan-karangannya dan dipersilakan untuk menjelaskan tentang berbagai ilmu-ilmu. Dikicipan gue naik ya. Ya Adam naik pakai jubahnya anak. Eta ku akur deh jubahnya. Langsung maka bahasa Arab mupaseh teh nyaritakeun tek 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 menang saparapat jam asa naing teter cek ini ngomongnya. Saya tidak bisa melanjutkan kira-kira pakai bahasa orang. Saya tidak bisa melanjutkan pembicaraan saya karena saya terlalu letih di perjalanan, maka yang akan melanjutkan adalah hadam saya. Nyana bergaya Nawawi deh. Silakan hadam. Syekh Nawawi atuh kadinya teh langsung cerita. Syekh Nawawi make bahasa Arab nu paseh nyaritakeun tentang karangan-karangannya na tek. Di samping nyaritakeun karangan, nyaritakeun negara Indonesia nu keur dijajah ku Belanda. Bahkan nyana termasuk di jerona pemberontakan terhadap Belanda. Boga ranting-ranting disebutkan di dia di Banten daerah anu itu adalah pemberontakan akan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Di dalamnya termasuk saya dan Jawa Tengah anu, Jawa Timur anu. Itulah kami sedang mengadakan pemberontakan terhadap bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Jadi di samping nyaritakan ilmu secara internasional, nyaritakan pembicaraan tentang negara secara internasional. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gideg kabeh ulama jeung kepala negara-negara nu sejen. Beuh, sakieu hadamna pohara jasa. Komo Nawawi nu aslina. Cek nyana ieu hadamna bae ge pohara jasa cek ini. Masyaallah, tercengang kabeh. Boh. Watu tetep bae anu diboro nama Syekh Nawawina. Nu make jubah Syekh Nawawi teh hadam dicariuman leungeunna waro segala sebab ieu mah hadam doang pan atuh Yusuf anu diangkat-angkat terus ditandu-tandu gua datang ka potong tandu lagi. Wah didiukeun cek Nawawi mantap ya lah ieu teh kajawan cek kan. Geus namah-tamah dahar terus ulama kahareup kabeh kepala negara kahareup kabeh timbullah pertanyaan-pertanyaan. Begitu pertanyaan sakali dengekeun ku Syekh Nawawi dua kali wah asana teter cek. Asana teter moal beres ye kajen gukung. Wah daripada moal beres cek Syekh Nawawi nangtung Syekh Nawawi tadi sia Yusuf kadi Yusuf buka jubah sia jadi ku aing dipake deui kabeh kaget. Nawawi nu asli kula cek keneh teh ieu mah hadam kabeh kaget atuh. Waduh ieu kami katipu kabeh. Waktu kabeh diboro Syekh Nawawi itu kuari ke Syekh Nawawi cium tangan dan lain sebagainya beres lantaran kewalahan Syekh Nawawi kewalahan udah Syekh Nawawi udah cukup ieu tah kopeahna ku Syekh Nawawi dikitukeun dimiringkeun kacapean masalahna pan aya capek urang gesok kitu kan tah dikitukeun ieu gedong dengdek kopeah didengdekeun gedong dengdek. Masya Allah Ayah Haji Pendi mah kopi lempengnya dengdek baik. Maksudnya jelmana udah dengdek. Ulama kabeh kaget. Masya Allah ieu negara lain lalaga dia gedong dengdek ku kopi dengdek baik. Wah tuh cicing kabeh capek saya ceknya nanti.
oh nuani akhirnya mentak tenang didengdekin dong kopi dengdek. Nah terakhir setelah pertama isukna bahwa kami atas nama negara dan atas nama Al-Azhar akan memberikan hadiah. Insyaallah hadiah ini luar biasa, mohon diterima. Cek Syekh Nawawi, saya akan kunjungan ke 17 negara. Ini hadiah disimpan dulu di sini. Saya nanti akan kunjungan dulu. Insyaallah kapan-kapan saya pulang saya ambil. Embungan diberi hadiah. Atau potongan gitu mapan. Gawe henteu naon teh yang hadiah, tolol teh coba yuk. Eta akhirnya berangkat ke 17 negara. Arik teh dicokot embung teh hadiah moal kuari ge eta hadiah nu jang Syekh Nawawi masih aya keneh. Termasuk tanah milik Syekh Nawawi nu di Mekah nya kan dibere ku raja eta atas nama Syekh Nawawi kuari ge diteangan ahli warisna neuk dibayar triliunan itu. Triliunan diselidik warga desa ahli waris aya man Syekh Nawawi kan boga wasiat ayat 7 wasiat lamun wasiat eta dirumpak wasiat eta bakal cilaka mentek wan ih lain lalagaan teh Syekh Nawawi tah kukula ditanyakeun coba kuburan Muhammad Yusuf Mandalawangi aya eueuh kula deuk zarah ka ditu diteangan aya kamari teh zarah ka ditu aya kuburanana baheula jana balik ti ditu nyeun pondok teu lila maot jadi unon terus ke datang ka ayeuna ai incuna mah anak incuna mumpama aya zarah tah Muhammad Yusuf teh nu babarengan jeung Syekh Nawawi. Ya Allah ya tak Syekh Nawawi teh kami murtapiah eta tah kali pasir eta teh kapan alo lantaran eta teh anak Kiai Haji Basuni teh eta ke Ki murtapiah teh kapan datang ke Syekh Nawawi di Mekah cak Syekh Nawawi teh ya sia ieu teh dibere doa ieu nya ngan doana 3 kali balik ulah napas di mana-mana maneh darurat baca ya aya catetanana terima geus nuhun ayo pantak ka Madinah ti Madinah teh kapan ka Mekah deui waktu ti Madinah ka Mekah pan baheula mah zaman naik onta teh kapan 70 onta 100 onta di KL-KL-keun bae kapan ai pemimpinna mah hiji atawa 2 ti hulapan nya nama sakeduk teh jaban sakeduk kabeneran nyemur tapi teh pang tukangan naik ontakna weting je kontreng baheula Mekah teh kos kitu nasibna buruk nyemur tapi teh pegat sakedupna pegat jeung onta nu hareup waktu onta itu bagus ka mana rombongan tinggal iekeun teu maju onta mah lamun sorangan mah barang ditinggal waduh cak murtapiah ieu aing pegat di museje Masya Allah cerik letik sorangan kan nu bogana mah ti heula lieu ka dieu sorangan ka ditu sorangan tengah-tengah gurun sahara beuh ieu aing sorangan mana nya awewe tuh batur cerik teh lain lalagaan nyi murtapiah inget dibere doa ku Syekh Nawawi dibaca tulisanana aya tilu balik ulah napas teu datang-datang sabalik ge teu napas teu bisa panjang cenah tita tilu balik teu bisa lah cek Nyi Murtapiah sanajan teu napas ge sanajan napas bae ge jeung Syekh Nawawi mah wali di hadiahan aya Syekh Nawawi di Mekah harita nah dibaca bae kunyana bari napas-napas oge ge menta ka Gusti Allah tak ieu diijabahna doa eta rombongan kapilah anu teh heula lulus ninggalkeun nyana bangsa kira-kira bangsa 10 kilo leuwih lah HS kabeh prak lu hudang hiji-hiji acan HS dikersakeun ku Gusti Allah ajunya Siti Murtapiahna jol bae aya tamu maligo urang Arab tapi make bahasana bahage bahasa urang ya sesorangan di dieu tapi urang Arab bisa bahasa Sunda heran aing mah ayo nyaing ane teh geus basinsin ya tuturkan ya pokona masih naik kerja cek Siti Murtapiah urang Arab sih kos urang benteng mah heran aing mah ngomong Arab biasa make ke ieu makena udang-udang make tapi eta ngomongna Sunda ses sok sanglodi sebenarnya teh negara mulia naik itu aing nu nonton
bari ngomong beta ngomong Sunda. Si Murtapia ge bingung, Arab apa kelahiran mau? Eta karobah Syekh Nawawi. Barang datang tak kaditu ku si Arab teh tah, ku si Arab Sunda. Dicantelkeun, tah geus dicantelkeun. Geus dah, dadah. Eueuh. Masya Allah, tinggal si Timur Tapiah we turunnya, hei wede kok turu sih atuh aja taruru ge, waduh bangun udah kabe karulia tuh dah horenganan iya pangmimpin nama orang Arab keur kabingungan lantaran leungit hiji kan kunya ada dihitung tah hiji dua iya hiji dan aing teu tanggung jawab ieu ka mana ieu hiji barang datang teh atuh kagetnya ceritakeun ieu bisa ka dieu kumaha bejakeun tadi aya urang Arab gitu Masya Allah tah ieu doa Syekh Nawawi tah kula boboga doana cenah kieu hayang sapi hiji atuh mal dibikin sembarangan siapa pakai nyandung malulu mal gitu eta doana teh tilu balik ulah nafas tapi sanajan nafas aya darurat mah ternyata luar si Timur Tapiah kali pasir sahanu teu nyaho pasantren kali pasir si Timur Tapiah Masya Allah tur boga riwayat urang Tangerang teh lain lalagaan ya Allah ya Rabbi tah Syekh Nawawi teh ya dulur da kuari teh di mau kayak turunan Syekh Nawawi tadi dia dirajek kayak turunan Syekh Nawawi je kuari teh jubah Syekh Nawawi jeung cincina aya kene kayak urang mun carita Syekh Nawawi kebanggaan ulama dunia Syekh Nawawi lain lalek eta kurang nyekelan Al-Qur'an anu utuh wahara jasa anu waktu Syekh Habib Usman di Pekojan Masjid Pekojan nu ayeuna Masjid Pakojan nu ayeuna tah eta teh masjid dengan kualian udah rehab eta teh dijieun mimbarna ka Syekh Nawawi kadinya umur Syekh Nawawi kakarek 12 tahun Habib Usman geus jadi mufti Jakarta umur Syekh Nawawi 12 tahun begitu datang kadinya beb ini kurang gidul terlalu ngalet wah tahu dari mana katanya kamu ini udah hasil nah apa namanya palak saya dihitung tetap ini kurang idul beb jangan begitu kamu anak kecil tahu dari mana katanya nyana naik tak kadinya Syekh Nawawi tak didelekeun plak minta ke Allah kadeuleu Baitullah beb sini ada apa sini naik sini deh tuh Baitullah ini mimbar kan kurang idul ya Masya Allah lu bukan anak kecil ternyata dipeluk Habib Usman eta hayang nyium leungeun Syekh Nawawi hese jasa teu bisa anu diciuman dia terus udag-udagan itu udah dicium teu bisa kan kulantaran budak leutik ai Habib Usman kolot ditikem cium kunyana men hampir Habib nyium leungeun Syekh Nawawi itu geus beres dicium Syekh Nawawi ge nyium deui saya harus nyium Habib sebab Habib kan zuriat Rasul embungeun dicekelan bae tuh batur mah main cekel-cekelan aja pede mah cium lo emang bangka warahnya dong itu aduh nggak usah balikin lo dibelok balikin ya Allah ya Rabbi saya umur 12 tahun geus buka sapah deuk kumaha atuh 12 tahun geus buka sapah kumaha tuh ya Allah ya Rabbi ternyata bukan anak kecil kamu lebih dari saya segala-galanya tidinya lah langsung dulu Habib Usman mufti Jakarta ya Allah ya Rabbi kos gitulah cerita Syekh Nawawi eta keur zaman encan ka Mekah kakarak 12 tahun atuh qadieuna lain lalagaan tenar kuari sangat tenar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani tah kos itu nyekelana eta Al-Qur'anul Karim tileletik jalma talal Al-Qur'an lantaran asal ngaji teu poho asal ngaji talar teu poho asal ngaji talar teu poho asal ngaji talar teu poho urang mah asal ngaji teu bisa poho atuh hese Yasin ge Yasin aya kata talar heuh sejasa lam yakuni hese yakuni
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra bismi rabbikal tidak ada ya. Gunanya tak gara-gara dijampek wajib dimuter. Tuh ya. Nah iya Yahudi lamun nyekelan kitab Al-Qur'anul Karim nu asli nyana ge langsung syahadat pindah tu tadina asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Cekelan kitab Qur'anul Karim nu asli bakal jitu hebat sakti urang Kanjeng Nabi sakti Sida Abu Bakar, Sida Utsman, Sida Utsman Ali sakti, sahabat lain nu nyekelan Al-Qur'an sakti, kabelah dieuna wali-wali sangat sarakti, diteruskeun ku Syekh Nawawi sakti, Syekh Khalil Bangkalan sakti, Ya Hasyim Asy'ari sakti, kabelah dieuna terus kiai-kiai nu nyekelan Al-Qur'an anu anti dunia sarakti kabeh. Asal enggeus proposal bae sakto.